lain dibandingkan di tengah-tengah atuh tapakuran ai gelang teh hartina buleud jadi cing buleud tekad urang teh cing gemleng ulah paparingkelan peke gelinding mobil lamun pasagi da muatanana teh modal teh turun teh barare nyol huluna teh moal cibrasare grepe buleudkeun tekad ai candra bulan kirana caang ka hate teh caangkeun lir caang bulan 14 caang padang narawangan teu geuneuk jeung teu maleukmeuk ceuk kalimah jang jawakan teh mah ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mancur ing datullah nun Gusti nada papadang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung mon corong tanding sarengenge ka dia bulan 14 caang padang narawangan teu nya lain ngajedog wae saudara nya aing lieur cing sok sia urang usik di lain maksudna kumaha gelut ngajak ribut teh ngajak ribut ya abdi dek naroskeun ka juragan naon salaku naon di negara kaula gatot kaca salaku keamanan negara ngabutuhkeun naon ari keamanan ngabutuhkeun aman nah ngajak ribut kumaha teh kewajiban aing pikeun newak bangsa bangsa naon layang jamus kali musada urang ajar sok sia aya boga aya naon kuring mah teu boga naon-naon ai palai diadu mah jeung teu boga naon-naon aya geblek ka kenyos mah di dinya kagungan ajian buraja musti buraja kapalamatan gentawi sesa sok urang adukeun jeung teu boga naon-naon sok sia sigir aing teh daekan agok aing mah bade diserang atau napi bade nyerang napi kanang tanggi itu sok aing serang ya saya nego heula potong cecengiran sageuleuh aing da nu geuleuh begitu biasana ge tong borok make jeung nu ngewa mah tong borok make jeung panggih jeung jelemana aya senana ge sok dialungkeun siapkan sok kelo teh sia ya digebrag sakitu leuwas sok hai maju pakaiannya sia anjir eta gerakan kalau ngampih nepi ka kitu dewek dek ngarontok manehna ngagajleng dua dampak suku kana dada bari ngacang ka luhur aduh mun Depok dewek ngeplos tah sok satulikeun hoi ayo alah anjir seueur itu cungcurungan kana batu duh nyerina taku deuleu jeung hayang seuri hayang ceurik hayang dahar ongko woi cepet-cepet beberapa bobo woi anjir ayo woi iya dari mana nama latihan terus aya aing manteu ada siapa gitu ada eleh teh alah sok sia percaya sama gelut balah nya da ahli namanya nama woi yo habeh dipusirkeun tajian Braja Musti Braja Kapalamatan dan tahu sesa sabta palugu bajigiring tapak negara urang sia alah hebat agan waduh nepi ka teu kerel hebatnya lain hebat kalau begitu kayak jideun sia teh tuh murora muji gini luar biasa hebatnya tuh yang ngaku ini mah montong cecengiran we lah kadiekeun layang jamu selalu sadar moal cing sok si aing can dari batengelan
kumaha karasana di mana tara neungeul ai gelut jago mah tara make jeung tutung teh teungeul di teungeul mah jelema bareuh beungeut saminggu cager deui saminggu cager kumaha tah tuluy seukeut mah sungut tah sanget kumaha beungeut ceuk abdi di teungeul ku agan gemek ngan ukur saminggu nya tapi hate kumaha sok sakecap hate nyerina sataun moal cager naon palai bade nyobian ya gatot kaca burut goblok sia nya ama nyeri geun antep da teu buru teh mah tak kena antep aya nyaho goblok sia nah nyeri tadi berarti nya operasi gitu ah waduh nepi ka kitu nah ditambahan tadi nyeri teh teh palai anu sajatana ya bener ya tega lara tega pati tega lulus Allah ampun cebot kitu gelut mah bari diuk bari ngopi jadi moal ngesang kunaon asa jadi kapuk ka ibunan kapas kahujanan lulus ya tuang heula kitu aduh ampun cebot ampun cebot lulus cebot edan siap nepi kaki itu eta jago geblek cing sok sagunakeun ka aing bangsat palai ya lulus seteran eta teh tanda-tanda keagungan Allah maha dina sagalana jelema gede ti bubut mending ngampul aing heuh naon lulus bot lat lulus iya tak itu gelut mah anak bapak nalalamru kunaon ieu ampun aing bot ampun kumaha ieu FSMR iya bangsat geura tewak luar biasa aing dari eleh eleh ya aing geus eleh ya aing dek balik we mun cager mah oh bade muli iya tah kitu atuh mun kita tadi ngan eta layang jamu salimu sadate aing hayang nyahorek dikumahakeun entong melang dang kege dibikeun deui da ieu mah milu nyabak abdi mah supaya anjeun salaladar ulah nepi ka mulak cangkeng dina punduk eta ilmu ukur dipake neungeulan batur wungkul leuheung monyet ngagulung kalapa mah ta eta anu beuki ripuh mah kalapa ngagulung monyet leuheung lauk buruk milu mijah bakal milu hirup nah anu beuka cilaka mah lauk mijah milu buruk gitu iya kumaha tuh cageurkeun aing dek balik oh gitu iya asal syarat eta buru-buru pulangkeun deui bade danu nagara iya palai damang nya hayang lah hayang cageurkeun kasaha teh ka maneh ulah mangeran salian ti ka Allah ulah menta salian ti ka Allah sok bebeja ka nu bogana nu boga cager saha nya pangeran sok penta kaynya sing pangeran kaula menta cager tong cocorowokan da teu budeg pangeran mah Gusti tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Gusti tingali sok lempengkeun ta frekuensi teh ulah ka mana karep akurkeun da teu akur mah geuning frekuensi teh moal nemalan sanajan brik-brikan brik we terus ka si Abah frekuensi beda iya sok subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah kul ku Allah bejakeun ku maneh ka Allah we hiji bot nah tu sangka si Agus kainya ilmu teh ya dina nalika aing neangan tirta banyu tirta suci tirta pawitra aing di tengah lautan nepi ka jogol jeung orai nepi ka aing panggih jeung diri aing sorangan teuning ingat aing ayeuna bot nuhun aing di bejaan
buru-buru pulangkeun cageurkeun anak aing balik hiji tasya eling nyaho bima mah bejaan mah poho meureun tadi mah daya tanu dituturkeunana nafsu ulah lalawara nuturkeun nafsu pan mata kaduhung gajuna teh kumaha namrukeun ieu lulus keneh cepot kita tadi ngupingkeun teh kaula dina hate teh nyuhunkeun ka pangeran nyuhunkeun cager teh dijabah wae frekuensina teu akur teh ai ka Allah nyebut maha suci ai mana jiwa kotor nya mau mati da moal nyambung nu kotor jeung nu bersih mah kotor kumaha segala di aku eta Braja Musti Braja Kalpa lamatan denta wisesa dipake neungeul kuring hah ieu sok kontek kanu boga ayeuna mah hirup penta jangjina nu hirup pada artina teh kun payakun kaituna jadi jeung ngarjana radi asal syaratna anjeun dari makan karena kesalahan karena kesombongan anjeun ieu rumasa sok cager tobat leuwih regreg leuwih pageuh kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara lamun ngabogaan ilmu nu beregit cepot wiridkeun ka kaula dek ngaku guru lahir batin kaula amit make ngaku guru lahir batin segala naon teh hebat rumasa kaula teh hirup teh segala di aku tah eta geuning eusina mah hirup teh boga naon-naon tah eta lamun anjeun geus rumasa hirup teh boga naon-naon tak kumaha itu atuh tungtungna teh pan bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah bi teh kalayan anjeunna wungkul sagala rupa oge ulah mawa karep serangan silaing geus gablek naon nya ge Gatot Kaca jago da asup angin mah tetepe mudang ka leres eueuh jago di hadapan anjeunna mah geuning kena keneh ku tunu osok dahar osok geuning kena keneh ku lapar da anjeunna mah teu lapar teu hanaangeun teu hayang teu mu aduh tobat ari maneh hirup sagala di aku sakama-kama hirup teh nya leres da asli nama Gatot Kaca tadi jagona Gatot Kaca teh make Braja Musti Braja Kalpa lamatan jeung sajabana ari asli Gatot Kaca na gablek naon teu gaduh naon geuning eta naon nu rek di aku ku anjeun nikmat kami nu mana nu rek dibarohkeun ku mararane teh aduh tobat tapangna aing hampura nyebut aing pangna aing nyokot layang jamu sekali musada teh dek ngawarah mararane supaya ulah sombong hirup teh pangna dina dharma nu kahiji kudu percaya kanu kawasa teh ieu maksudna mah sabab anjeunna nu kawasa dina sagalana urang mah teu ngabogaan naon-naon tak ieu layang jamu sekali musada teh ulah dijieun dipangplangkeun wungkul atuh cing buktikeun dina gawe sapopoe piheulaan ku anjeun ku pamarentah nagara engke rakyat nurutan leres ulah segala teu puguh bueuk buktikeun dina gawe buktikeun aduh ampun Gusti eta ilmu nepi ka kitu hebatnya ieu tuh ieu teh karek ilmu naon ieu teh saeutik ti kukuna di dunya mah ieu ilmu anu sakilobana di dunya lir ibarat urang nganclomkeun curug ka lautan baseuh curug teh tah ilmu di dunia teh sakitu sabaseuh curug yang jauh garing deui katuna teh leres tuh di dunya mah ampun naon atuh da urang teh bakal pae bakal balik deui naon akueun urang nya aduh maha guru nuhun maha guru antong nyebut guru moal ngamuridkeun nepi ka beak leutis teh gablek naon-naon teh boga murid sok kitu cara pelak moal ngamuridkeun sadaya-daya atuh eta layang jamu sekali musada teh rupina sanes ngahajab pada di sanak pada di ica lain
supaya manunggal antara pemerintah jeung rakyat salengkah sahak sakawajiban sareudeg saiga sabeungkeutan mun hirup sewang-sewangan lepas tidak sabeungkeutan moal panggih jeung katenangan tangtu bakal panggih jeung kancuran pikeun ngawujudkeun kamanunggalan nya ieu layang jamus ngukuring dicokot supaya manunggal heula dina pamadegan ulah rek pakia-kia kitu kahayang teh antara pemerintah jeung rakyatna ieu teh ngabeungkeutkeun kesatuan jeung persatuan ngan anjeun salah kaprah dari kuring di sangka bangsat nya ai ngaran-ngaran nyokot teh bebeja mah bangsat ieu heuh teh nyaho meureun dinya mah pasti kadinya kan keduaan teh dek teu bersatu kumaha da ti kapungkur ge kaula sareng Uas Semar Badranaya sakulawarga teh kapan sasatna eta teh dijieun ulu cupu tah teu hayang dipuji-puji si cepot nya so teh loba pamenta da dirina mah teu mungkin kitu dina pengabdianana nya geus si cepot sok barang penta ya datara gede sugan minta kapal dan teu paling minta sapoeun meureunaan kan kangge rokok ieu tuh paling gede ge pada saha si cepot nya salira tah kuring mah tara minta kayak ieu si cepot mana ieu teh si cepot anak Semar dupi ieu saha sarua ieu ge cepot anak Semar jeung cepot ieu lir tangka teureub jeung keleuwih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui ay nah ieu teh sanes cepot Uas Semar bisa disebut cepot Uas Semar ge tapi cepot teh aya keneh di dieu maritis geura jig cokot saha si cepot pangihkeun jeung cepot ieu sabab ieu teh si cepot tumaritis gambaran rakyat anjeun gambaran pemerintah yuk urang hijikeun dina waktu ayeuna urang manunggalkeun ku ieu layang jamu sekali musada ulah sewang-sewangan hirup teh jadi we pat tuduh-tuduh ka teh pagilang-gilang tampian ieu teh aya keneh cepot teh aya geura jig cokot anu leres dingin waduh pokoknya dina waktu ayeuna jangan banyak patarosan nanti kasayana jadi beluang upami kitu carana bade mios ka tumaritis los wah dah euy lumayan lumayan pan ke pengagung mah sastra jinga syar di mana ulah kaget kurang ajar wah cilaka di tenggelan deui wae aing jadi ieu mau atuh disiksa deui juragan Arjuna jeung Gusti Batara Kresna ieu pakaring hampang leungeun kadir mana cepot pesan ya Gusti Batara deui cuy sumohon urang wah di tenggelan deui aing sastra jinga oke kan alhamdulillah sembah haturan raus nuhun cager aya hibar sareng saha belat kaula dibarengan ku Arjuna sumuh nuhun atuh belat geus lila maneh aya di dieu parantos geus tepung jeung Gatot Kaca jeung Bima parantos ka mana eta marulih deui tadi oge belat geus dibikeun layang jamu sekali musada kusaha kumaneh teu acan oh jadi aya keneh di mana sepot sumuh alasanana Bima jeung Gatot Kaca mulang naon da sangga mabdi teh sing dedang kege dikaitukeun deui kumati lakarana wah seep abdi teh tenggelan lah di tenggelan sumuhun ngan kaburu we abdi lulumpatan si lumputan jadi marulih deui teh kelantaran abdi we teh kapena nah atuh kalakuan teh maneh teh nah kumaha selenting bawa ningan
angin kolepat bawa ningkilat beja tidak menang dipercaya syumun iya beja teh dikuatanku laporan anak Arjuna panengahing Pandawa syumun cenah di Amarta teh aya kajadian syumun layang jamu sekali musada lambang kagungan negara teh aya nu maling oh eta wartos teh eta laporan ku kaula teh waka dipercaya sabab kaula ninggal heula dina gambar lopian kumaha anu katingali dina gambar lopian teh nu katinggal dina gambar lopian ku kaula yakin anu nyokot layang jamu sekali musada teh maneh hebat Biasa gitu ya Kang ya. aya gambar lopian teh hebat tayana dek nanyakeun kanu jenis ka jenisna nah bener eta layang jamu sekali musada teh dicokot ku maneh ku abdi di Bantul di mana nyokotna di Karaton Amarta jeung saha maneh imitna abdi wungkul di bawah eta layang jamu sekali musada di Bantul aya buktina aya mana cikan iya kan layang jamu sekali musada nu di Bantul ku abdi teh ieu oh nya bari dicada antan teh sakutna untuk kami bari dicada mau dibikeun heuh mata tuna di mana bukti geus aya sumuhun pengakuan maneh rumasa nyokot rumasa rumaos bebeja maneh nyokot layang jamu sekali musada henteu kula dek nanyakeun ai nyokot teu bebeja naon hukumna hukumna mah anu bogaan we teh jauheun nyanggakeun ka ahli hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur di pibana eta hukumna teh maok maling cumut rumasa maneh maling henteu tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja rumaos heuh eta teh maling sanes abong nu bodoh abong nu pinter nah naon aya nu pinter teh aya penyakit naon sok kabalinger nu bodoh ge sarua kantenan sok katetoloyo jadi agan sareng abdi teh sami eta kene nah pinter kaula kabalinger kumaha kabalinger maneh bodoh katetoloyo rupi kana kitu maneh naon alasanana pangna maneh teu rumasa maling teu nah dan abdi sidik eta teh barang nagara nu nagara cepot sumuhun ayeuna diaku ku maneh muhun bek naik banding maneh naik kumaha naik bandingna ieu abdi teh meuli rokok nah teu nyambung kana meuli rokok dangukeun heula tuh meuli rokok gudang merah buktikan merahmu gitu saatosna dibeli eta ku abdi jadi rokok saha rokok maneh dibantun ku abdi teh karompok dibawa ka imah maneh sok rokok teh dina sorolok sedangkeun eta teh imah teh parantos hak kagungan pun bojo seseratanana sartu pikat atas nami pun bojo di imah saha tah eta rokok di imah pamajikan maneh isuk-isuk sabada sim kuring nyaring tina sare teras nginum cikopi sareng sena sim kuring nedak bala-bala ingat aya udu di sim kuring dina sorolok dibantun ku abdi teu bebeja takapun bojo maok lain kulantaran kuring teu bebeja tak anu boga imah eta maok lain atuh eta mah beda deui jalanna ada ye kitu kumaha cepot abdi bade naroskeun dupi ieu layang jamu sekali musada teh nu saha nu nagara aya nagara teh nu saha eusina nagara teh naon rakyat jeung pemerintahan sakur anu nyicingan eta nagara ti mimiti pupucuk pamimpin jeung rakyatna eta nu bogana tah ieu teh nu kuring nah disebut maok itu si cepot itu keresna Baik bisa itu kita kawan.
da lain mau ieu mah daya hake barangna aya keneh can dijual duduk kene aya kene hak kakang kerajaan jadi lieur itu entong lieur dari dinya anu pintar kebalinger nah dupi dinya raja mana raja negara Dwarwati urus rakyat di ditu untuk pipirun ka rakyat Amarta ieu mah antara kuring jeung pemerintah kuring mun edeuk dirinya jadi mediator ulah beula sabelah dume ka Arjuna dume ka dulur mangunangkeun dulurna tah ieu oge atuh kudu belaan sarwakeun atuh ulah pemilih sistem dume eueuh duit ti kuring keur nyogok badawa kaboga arinya mah Gusti Batara Kresna tugas mahatunga pengaman dunya non blok ulah dek kopi ulah dek topi tak awut-awutanana di dunia teh bongan ieu teh blok-blokan hirup teh bener hebat maneh nya puguh atuh dari tanggung jawab kuring mah niatan kan yai kaulah nu borok mah lamun najong teh kasalira rek ditembak ku kaulah ti dieu di podara keke yai tenang teu sangka sia kalakuan teh budak cepet udah kakang nah ari boga nunungan hampang leungeun aya kene memang pantes Widian Raka Batara namanya si cepot kurang podaran mangga antos kada ngarti karesna memurusan wah kadang tuh sama nafel antara kan ngandika cepot lan jadi tetap eta teh moal kadibikeun moal lain kanu harti rek dijual sanes mau digadekeun ieu mah kieu we bisi maneh engke cilakakeun kaula bakal milu nyalametkeun maneh asal ayeuna dibikeun ka kaula sok eta layar jamu sekali musada mangga dipasikeun ku abi aya syarat digentian duit sanes udagan naon atuh syaratna biasa ngawaler kana pertarosan abdi pertanyaanna ieu layang jamu sekali musada agan uninga naon eusina cenah pancadarma ai dharma nu kahiji percaya kanu kawasa percaya oke kemanusiaan tak abdi rek naroskeun dupi anu disebut manusia teh nu mana nah pandangan anjeun kaula ucing kadang-kadang jadi ucing nah pandangan maneh kaula bagong kadang-kadang manusia teh akhlak bagong dipake nah maneh bisa nyarita kitu margi ari bagong teh heuras beuheung hese ngalieu ai kitu jama dipapatahan ku itu ku ieu ku kiai ku ajengan ku adan ku rupa-rupa katerangan-katerangan Allah noyod dina kagorengan hese ngalieu heuras beuheung ai nu heuras beuheung kuring dek nanyakeun naon bagong semun eta kadang-kadang kalakuan bagong teh dipake kadang-kadang jadi bajingnya teh bajing luncat lagu ngeunah lagu bajing luncat ai kalakuan jelema kawas bajing kumaha nu luncatan di mana korupsi manehna diudag ka itu diudag anu ngudag ka kulon manehna aya di kidul diudag ka kidul manehna aya di belah wetan disebut kucing-kucingan da puguh kucingnyaan diudag ka kaler aya kana pun sasak disebut kucing-kucingan da puguh kucing kuduk jadi maneh nanyakeun teh geus soal ka ketuhanan mah dan ieu mah urang cokot universalna we ulah ningali bule ningali hideung negro atau kumaha we lah pokona mah manusia ieu mah tah abdi rek nanyakeun mana manusia teh heuh ieu tah eta mah dadana naon cepot mana manusia teh nya ieu dadana tah mah ari ieu eta irungna, panona, ceulina, buukna, kulitna, tulangna, dagingna, sungsumna, walungna, jantungna, atina, bayahna. Tak manusiana mana? Kabeh mah wujudna. Nah ceuk maneh mana tuh teu geuning can tarama teh aya kamanusiaan teh. Jadi pangna ku aing dicokot teh geuningan ieu teh bongana sia teh lain manusia. Aduh itu si cepot, aduh itu Krisna.
cing mana manusia jatuh itu kuring teh hayang panggil batur itu batur kuring teh mana itu condong ting kadunya didinya ubudunya ngahina ieu teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era dengan mika dede disebut nage batara tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun pikeun ngarengsekeun tapi cicing dipaehan sia wae mangga aya abdi mah Widian Raka Batara mangga akang dek mikir heula sakeun sok sia boga ilmu naon teu gaduh ilmu naon-naon tunggu di dieu ku aing di podaran nyingkah dina arti sia FSMR mangga moal nyingkah kuring liwat nista maja utama geus kaluwihan Raka Batara geus ditunjuk-tunjuk ngawiwirang sia pusaka anu bakal bisa putuskeun jiwa raga puluhan panah sia bakal nyasar kana tikoro bakal karancang sia awak rasakeun kurang ajar Arjuna panengah Pandawa ngabar pusaka sasat astra jingga bade ditugal jagat supaya lan pikang prangwe jenengan mangkaning Arjuna teh jago tembak murid Dorna nomor hiji pisan mah murid Dorna teh asa mulia Ari Asep Mulia teh kabogoh neng cucu ulah kasinggung neng cucu ieu mah dari cucu ieu yang teh cucu nanti cucu bitan jago tembak Arjuna mah euy tong borok mah jeung nembak dewek nu sagede kieu baheula eta Arjuna jarak 10 km nembak leungit teu udah jauh teu beunang ya eta mah nyangakeun ne kuring mah rek ngabuktikeun mulyana manusia nepi ka pelbah mana dek ngabuktikeun pajar pitulung Allah teh cenah jauh padahal anjeunna parantos sasauran ngalangkungan firman di mana wae maneh aya keur kumaha wae eling ka kami ge eling ka maneh naon sababna sabab kodrat kirodat geus aya di dewek kersa pangawasana jeung sajabatna ngan dewek teu boga naon-naon nyangakeun edah tah ieu kakawasaan Allah tepan awasna geus aya di dewek pikiranana gerakna nepi ka refleks ieu senjata mureun jalan 500 mah refleksna ieu leungeun oh geuning leungeun bakal ngajawab kana pertanyaan teh euy oh kitu akang heuh matak sungut mah kaput atuh kaput ku bola we kaput lain kaput ku bola tapi kaput teh ku lapad-lapad jalalah takbir tahmid tahlil Padkurullah dikron kasiro dikir nu teu aya wates wangeunna
kabeh dalalikir. Nah aya anu nemok teu dikir teh. Tadi kira gitu nemo. Jadi hotel jadi gedong teh hasilna dalalikir jawaban leungeun. Kadang leungeun. Marukana ulah dianggap enteng. Wah. Benang teu sapat murid. Mun teu sapat tong ditanya aing lamun keuna. Kenapa gue? Karim lah kacang. Turusna geus aya ye. Teu sangka teuing. Ade, ulah ke sebelah wae, puseukeun. Lain mun lempeng kana ti koro teh. Heeh. Orang ngecek. Ulah barang ah. Wes. Ade Kang, Belum. Curik teh papatong teh mending. Katipu ku pamula sorangan aing. Heeh. Mata puseukeun. Lain lumayan euy. Eta Arjuna mah jago teh. Ulah barang ah. Ulah barang ah. Siap ngomong wae atuh. Coba lamun lempeng seuseukeut kana hulu. Untungnya buntutna ngejebret. Balang tak cilaka jelema teh kitu balang ah. Barang ah, bodoh ada. Loh, ampun. Mangkaning ieu teh inventaris leuh. Ade bisi lagi Kang inventaris. Ieu teh pikeun ngajaga negara bisi aya bancang pake bu. Bisa serangan di luar itu naon. Oh pulang-pulangkeun deui we bisi leungit. Anu dunungan. Ade hadir ke Kang. Anderkeun deui bae ah. Leungit. Datang negara. Wah, di aneh teh. Lah namun dipake we. Heeh. Eta we geuning aya nu ngala muni hariput. Dekana komisi. Efek teh tulus. Boro atoh aing teh dicokot teh duitna ku aing da barang aing jualan. Ade hadir ke Kang. Anderkeun deui bae ah. Leungit. Datang negara. Yai, kaulanung kumaha? Itu geuning kalah dipanggul. Raka Batara. Assalamualaikum. Nama ade malan. Teu nemalan euy. Oh, ngaran-ngaran jelema geuleuh atuh. Bade nyangakeun ieu kagungan cenah. Etang deui we bilayan Ica. Aduh, kalah beuki pika ijideun. Geuning hiji oge teu aya nu keuna cenah. Naon? Hiji ge teh aya nu keuna ka abdi. Hayang sia keuna. Nya da hayang teu. Tak geuning eta keuna sia. Eta ngabodor. Dulungan aing ngabodor mun teu rame. Lain ke Mahera. Karunya naon anjing di ka dieu erek dagang kulkas mah. Lain ke Mahera mereka. Sama era di temen euy. Ya ye, kaulan nun mulih. Wih. Marupa ada kan dulu. Marulih yo. Wih. Gigi ge keuningan. Eta keresna nepi ka kitu eta jawaban ditanyakeun manusia nepi ka eueuh kaberak. Awas lain Batara we nya Kang nya. Alah, jang. Ngadaguan datang si Cepot ah. Nah kitu Kang sampai atuh Kang Jamari. Ngadaguan datang si Dawala. Keur dipapageun ku Gatot Kaca na teh euy. Oh kitu. Heeh. Tungguan we Kang. Lampah eta kacarios di ieu leuweung aya denawa jangkung gede Simardada dibarengan ku batur-baturna milarian Astra Jingga sami pamaksadanana pikeun ngarebut ieu layang Jamus Kalimusada. Hei, dulur-dulur, henge. Ayo, apruk ieu leuweung dulu. Henge, mangga. Naon make urang kelere. Yo Cepot Jawab rezeki ieu. Dek buburu aing sabab geus dianjurkeun saha nu bisa meunangkeun si Cepot. Kumaha Bari beunang layang Jamus Kalimusadana si Cepot ka bawa bangkena dina harti bakal menang hadiah, menang door prize. Wah menang bonus engko. Dulur, henge ayo. Dulurkeun aing. nah ini datang sakedeung lama-lama Laksana saja.
apa-apaan sahaja mana yang saya akan ala sekarang ngaranna cepot jalma mana Amarta raja atau rakyat lah gampang jalma kaya jalma balangsak nah kajalma kaya saja banyak hartana lain jimatna layang jamu sekali musyadate dibawa ku si eta sakarang nah teuing bangsat mana jalmana heupan urang teangan ayeuna ka mana ngaprakna engke kalebak ka itu mangga kahandap sabaraha jalma sorangan gampang acak-acak sama saya balaga jalma nyetak gitu dulu aya baladna eueuh sorangan mangga baraya datang sadayana lain didenge-denge teh sia mau ngomong teh dina A terus nah jangan lain jangan eta mun eueuh kakagok ngomong dina A eueuh kakagok dah da bakat meureun deui nya geus biasa nya ai nyebut sambal lada si anjing sambal teh lada ngaranna naon kahakanan yang lada tapi si goblok teh halo ai nyebut piring wadah kahakanan duh ampun ya jorok gagabah aduh ai nyebut tespong lalab anjing bener alah ari nyebut Malangbong jalan ke Banjar anjing alah nyahoan ai nyebut Kalipucang jalan ke Pangandaran anjing ai nyebut Garut jalan ke Samarang anjing ai nyebut bupati atasan camat ai nyebut lurah bawahan camat anjing bener ya nu hese goi panon mata leungeun pandangan tangan suku alat ngalangkah beuteung padaharan huntu alat baranghakan aing mah kapanggih wae alah lamun ngalagu sia mah ngalagu mah hese deuleu bangga kagak saya mah cacalawakan mah gampang cacalawakan yang ada nadanya ngalagu teh cacalawakan yang aya nada kieu eling-eling mangka eling iya gampang naon sia sadar-sadar mangka sadar anjing rumingkang di bumi alam anya celang kamar capada dharma wawayangan bae dharma wawayangan saja mangga dharma wawayangan bae anak kasasar lampah sama tamaa anak kasasar lampah ieu do hese mah goblok nafsu nu mata kaduhung heseun anjing hese saja gampang naon sia nafsu nu mata kaduhung sok amarah yang mata hanyaka aduh anjing teh kapanggih badan anu katempuhan awak yang kababawa deh ampun aing budak leutik bisa ngapung anak-anak ngawang-ngawang ih aing mah ngapungna sok teu ngaputing ngawang-ngawangna pada malam deh aing mah euy sarupaning bumbuhan di tanganna kahakanan aprak-aprakan
Sama-sama ka. Alah, nyebut bujur pantat, Kebagi wae. nyebut kanyut, tatanggana palangkakan, anjing. Benar, tentang apalangkat. Ayo nyebut bool, liang tai, anjing, goblok. Kening becus kata aja. Katipu saya. Katipu anjing. Aduh ampun, siapa betes gini kata. Aduh ampun, kusi nu mah. Tuna lampah eta kasarios. Astra jingga dawala dicana ku Raden Gatot Kaca itu maritis. Ieu leuweung maksad mah bade ditepangkeun sareng Astra jingga nu aya di ieu leuweung ti Brasara. Dawala Abdi, cepot nuhun. ya pulang reureuh heula di asap di kaharti ieu kejadian Wah, dikartos kumaha Den? atawa kaula dijebak Ulah. kaula init manehna eueuh